Iya kumaha tuh ya anak gua aing geus can datang ieu can bayar gitu can bayar kumaha kok atuh aing kieu Gusti aing mengampun teuing batak pika sabaleun pisan serosot we bisa geura teh jam 2 anak gua teh anak lalap bombe jeung duit kana hararecok kumaha sengaja dari yuk videonya teh wanting belum penting sengaja diuk kumaha teh masalah ngajian teh hasil teh iya si Amoy ikan si Noni Haryanu itu udah zaman harewa bae tante nyamuni bae ampun digedor-gedor gitu geus sagala cara ge geus tapi udah zaman harangan si Amoy si eta si Tini si eta si Noni kumaha aduh di mau goblok hori teh pantola seret bawa aing bawa tangan enak gerak tangan tadi deui geuwah di aing duit dipake kumaha pas kantor aing nya ngeunang abi di ngalabukan duit aing geus enak ya ku aing beri nyari kesempatan Yanti naik tadi enak kasih Noni kasih Tije jeung kasih Amoy gua tara ge belebuk tara ge betul tara ge hari ini anu kali bener tapi mau teu hasil kumaha bawa aing seret cek we bagian aing turun tangan dikasih Noni jeung si Tije teh jeung Amoy kira kada ngaruntang balayar bunga ge lagi buat lari dia nya sampai cigarap lengan Assalamualaikum tante salam aduh ilah ilah kince ieu nya etna nya nek aing biasa bare pinjaman teu hayang keduli aing geus nanya nih saya teh nu kamari ge can bayar ka aing teh enek pinjam di pikir ngotak batu nya nih nu kamari ge can bayar babaturan sian tah si Noni jeung si eta si Noni jeung si Amoy tak saudara jeung nya teh berlebat balajar pintar bae kada ngahutang sama lain lain baturan abi lain tane lain ih sama malah ge musuh jeung abdi mah dah musuh teh tapi ate naik perbayaran aya bae naruh mah babarengan oke make bae mumpung moal mere ngeujeun ke duit bayar heula ngata geuat nek teh di garamplengan bae bae halus pertama dibayar-bayar sekalian bayarna bung geus ayeuna mah nambah si Noni jeung si eta Amoy geuat ka dieu jadi tante butuh pisan yang ada bisa berapa tahun hutan yang bayar-bayar kenek bae di bom sekalian bayaran bom mah tidak nuklir sekalian ngobrol duduk tante pasang minjem ke tante ieu pan sok saha pun ngarannya teh geus kana geus 2 buku bisa dibayar-bayar ngarannya ngerede 3 taraje Wincan pernah minjem ieu ke tante teh sing demi alona ge Wincan pernah minjem ieu apa ikutan ngarannya dipakainya ku saha tanggal itu saya 2 lembar moal aneh pasti si Noni jeung si Amoy pasti pantesan kamar tos borong be baju meureun ngarannya geuh dipake ieu tante da ikeun nya uing lamun boga utang moal wani ka dieu moal wani pinjem deui tapi bagi uing tidak tahu menau pokoknya nyane be jadi ngarannya gecek ku aing geura bayaran eta hutang ka 2 kebek mana coba data aya aya mana yeuh geura yeuh tah nya ieu ngaran saya tah kapan ngarannya lain ya nu hiji 2 juta, nu hiji 3 juta. Cukup tanya kita dikandikeun pakai melina melilang kanyut. Kan. Ampun teh. Nah, geura bayaran. Aing mah tidak tahu maruku kana buat bayaran. Pasti budak 2 tane. Uing teu rumah sang nginjem. Uing ayeuna ge beas eueuh. Jang dahar poena nyarap gitu kalau goreng uyah. Goreng atuh tabur kanyut, tadi goreng. Kalau ngumpul balik sana utang coba injem. Geus ayeuna make buat bayar ke. Aing mah keluar ke duit pokoknya si Noni jeung si eta bayar mah ongkos. Di bejaan teu nginjem ieu. Terus ayeuna make buat balik aja. Aing teu hayang nyel beungeutnya nek balik itu balik. Ake tangan duit geura bayar. Aing. Uing keur butuh pisan ayeuna. Eueuh, bisa 100 bisa 100. dah, 100 salamar ke kitu bae lagi yang candi kebelekan kene kan dikeuretan. Duit nah. Tega atuh budak 2. Ayo terus ayeuna make geura saru selame si Noni kita baik di karampelengan disariksa ku aing geus balik. Ini aing dahan kalau ini aing dahan ada gua bayar hutang siapa baju be alus hutang pakai baik Assalamualaikum. salah ayo balik itu Ini ciantik saya nyari channel lagi. Jangan ngomong baik ayeuna cenah heuh ya. Aing mah angot di tadi kucing apa tadi lu. Terus aing tanya, siapa dicari menang gitu. Buku mata kayu di kamar can balik dia aing sieun. Yuk, di warung kan ada budak tuh. Kabung-kabung bapak anak gua teh sok sakarep daek jajanna si rawing. Si beda ge mau budak ieu keke kanyawan bener nyamun nih. Atuh kitu sia teh lamun aing teu mau budak aing na budak aing meureun disangrai ari nya nih.
Tante tati teh kaos gitu pan. Si Tini pan kurang geus ditipu, geus dipake kemarin ngomong naik bantuan kan kurang kan dijadikan dipinjem ke si tante. Tuh mata eta kana kumaha ieu ieu mah. Ya Allah, kumaha atunya. Awing, hayang dijual ku Mimi kajeun. Oh jual begra mau itu aing mah ih. Terus juga congor segitu eta pulang apalengok kitu ih. Nya mah bukan anak teh kalau itu bae itu sudah hasil ih. Aca mah budak kurang waras di bapak tuh sia mah. Bapak nanti barak insuluk geus eueuh ka Afghanistan ulin. Nah, itu boga anak ih. Non. Nya mau dibeu, pindah. Tadi atuh sia mah urang mau berbagong kieu nya meuli kalian nih. Kana sumur teh jeung sumur euy. Ini anaknya. Ya kan zamana nyamun di bayang kali. Nani amoy, ieu nyane astagfirullahaladzim. Kau ini sekarang kali nyamun di dieu. Di mana ya saha? Oh, saya. Oh, kasalaki bae tuh kasalaki deh. Oh, salakinya enak kan. Akhirnya bayar utang lagi. Ke tante turun tadi digerusnya nek. Nggak di tangan saya mah. Oh, wah bahaya. Oh, ini cara kan ke tante tadi. Disirahin aja. Janjiana lamun urang Ya kada lewat basas doni. Ya tuh janji baik. Awi, itu jadi ngomong belakang bae. Ngomong bro kasih kamu. Ada bayar iraha. Oh, ayo bayar iraha. Ini eta. Bejakeun lapor ka tante. Bayar. Tuh, aing mana cina. Pesa tuh aing mah boga loket itu. Mas mana mas kamari minjem. Corona, pakai mah gua beas gua bangsa lu non pakai meuli beas. Iraha bayar iraha. Ya rela, kayak mau aneh bayarna. Engke. Atuh janji jeung janji baik. Nah, cara kana mah. Laporkeun ka tante. Atuh ulah kan. Asih. Ulah. Masih ini ada mah ngahakan. Bangun ke bang, laporkeun ka tante. ulah tuh, ulah tuh urang nyangan eueuh. Bayar iraha. Kayak ngajablay bos naon deuk. Nah, ngajablay ka laku bae. Oh, ngajablay laku bae urang teu laku. Bagas ngomong ka tante. Coba tuh dipidakeun atuh. Bang. Ulah ieu, cuy, ulah. Mana kayu nage bayar. Ayo mah. Kita udah enggak gadekeun harga diri heula Nah, oke, kesukaan bayar. Bang, mah bener ieu nu kieu bang. Bejakeun lagi ka tante bang. Tadi lah urang pasar bae lah. Pasar. Wah, masih ieu nya heuy kabur bae, Pak. Tuh kalau ge. Mana di leuwih, Pak? Nek malikeun maneh kalau we Oh, buat kaji kan jadi balik ke mana? Sieun ku jadi balik ke mana mereka kira? daripada kurang di smackdown tuh. Oh, nyawa ya lebih menyakitkan daripada sebutin buat orang. Sudah bulak tama cepat teh. Dek, kamu misalkan ada nanyakeun mun nanyakeun mama. Ini gua gitu. Ya ada. Saha cenah? Oke aran aing janji dua kitu. Saya inget aing teh si Noni jeung si Amoy. Kamari nginjem KTP jam bantuan ngomong nama. Wah, siksa mun panggil. Hah? Jadi yang itu. Tuh. Nah, Tadi jam kos TikTok seakan. dewekna make aran aing nginjem utang. Was. Nah, adi bere tolong nih. Ka aing nek menang bantuan nginjem KTP aing. Oh my god. Ada baik baik. Terus malah dipake nginjem duit. Tante giliran aing nginjem cenah aran aing geus aya di dias aya 2. Oh lah jam kos kita teman-teman kudu gitu juga. Siksa beus juga. Oh siksa we lah bisa-bisa. Nyedek nyiksana. Buat paling bantuan. Paling buruan Oh buat. di ieu. Oke. Bae urang nya hoi. Urang kumaha ye? Siapa urang kumaha urang ieu mah iya anaknya kan di. Kawin kan si rawing heuh. Bae teh gampang kayak nyendila anak mah. Ini urusan lagi ditagi bae urang kumaha ieu. Hei nyaw tuh nya salaki-salakina cita teh kalau begang kitu sia ai. Kumaha urang mah disiksa di anu bala ih. Eta tapi hulang kumaha eta tapi hulang kamu panggil jeung urang aduh. Lu cok aing geus sok balik ke mana bae kana leuwih boy. Aing mah pusing sakieu mah stres. Sabar, buat pondok harapan. Geus kumaha ke bae lah. Istilahna urang mun aya bayar atuh eueuh nya. Waya anak itu. Pusing nih cicing. Zaman itu kecuali cilek bener. Oh, itu acan sih. Bahaya. Banyak wae. Satu mangkat
Kaki dia. Nyane kan? Makaran aing. Siksa terus, siksa. Nanya nih. Nong yang mulak sambal nong, itu habis beguk siapa? Siksa Gatel. Jawa kos gitu wah. Nah, KTP aing Kandigon. gua tuh di kelurahan kene. Ini emang nyawa. Ngabong. Atuh tak jaga bae kali itu ka kelurahan ah, omong. Ngomongna nyane aing menang bantuan. Aduh atuh ge heula dini sabar, ya Allah ih nyana aing keur pusing. Nah aran aing aya di sitam teu 2. Itu. Aing nek usaha tadi pake na gini nyala aing sih omong. Ih, Emang kebiasaan eta teh make ngarannya cuci teh bener rek diajukeun nya kan balangsa. Kebiasaan nya lebih boga tah bantuan ti desa. bohong endi duitna? Pake aing si Noni. pakai baju pembalut ini aing teu Aneh. Duit kabeh. Nenek nah tuh sana geus pangis ban ke jik tati. Aing ngerek minjem ka tante nurutan bos nyane teu dibere. Aran aing Lepok. terus Tuh lebok ping sama. siapa waniana nih nginjem ka Citati ho, bongot teh galak itu sama ih. aing sanajan balangsak tapi aing kana hutang mah jujur. Bos nyane Jujur ban. aran aing teu beja-beja duitna. Jujurlah padaku, ketumburan nama maksudnya. Siksa lah Jawa kos gitu mah. Tuh mah. Udah. Udah main tanggung jawab udah. Udah. Ieu babak aing ngalecet puri tadi alo ge. Kelangan aing nyeri. Siap ayo. Kowe aja.